Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bacanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi dulur baraya sadayana tepang dangudi sareng simkuring Mang Yan Kidemang Gunung Halu tea geningannya nu kasep sa Indonesia cek mah geningannya dina acara anu maneh nyaeta dongeng Sunda. Dongeng zaman kiwari ala kiwari anu nyarioskeun lalakon kahirupan mangsa bihari atanapi kabaheulaan. Kumaha dararamang pala wargi sadayana atuh mugi aya dina ginanjar kawilujengan rahayu berkah salamet amin ya Allah ya rabbal alamin. Dina waktu ieu simkuring sija neraskeun hanca nu lami katundanya dina pedaran dongeng anu judulna Dewi Sekar Taji bagian anu ka-32 karya Kang Rompisnya anu kasep saya teh. Tah ieu teh kusim kuring dikembalikeun deui setelana kana setelan awal gitu pala wargi sadayana kumargi nu ti payun teh rada non pecahnya suantena teh. Nu kadua nganggo type C mah oper teuing ieuna naon teh ehona teu tiasa diatur janten ngobledag we kitu ehona teh. Janten diuwihkeun deui we ka setelan nu kapungkur gitu. Tah kumaha ieu salajengna lalakon Dewi Sekar Taji teh nya ulah hilap di komennya kualitas suarana ieu upami kusim kuring di upload dina YouTube. Tah benten upami live dina TikTok sareng dina YouTube mah upami TikTok mah pantos aya ieu nya tos aya software khusus kanggo memperhalus nyaikeun suanten upami kana YouTube mah sim kuring tina soundcard teh kana HP langsung nyunkeun di komennya kualitasna nah langkung sae atanapi henteu kitu. Katawis nama dina YouTube dah pala wargi sadayana. Kumaha salajengna ilalakon Dewi Sekar Taji ulah ka mana-mana tetep manco di channel YouTube-na Dongeng Sunda Mang Yan. Namung satacana dilajeng kade ulah hilap nu tacan subscribe kana YouTube-na Dongeng Sunda Mang Yan. Mangga di-subscribe heula supados tiasa kenging notifikasi kanggo satiap jejer carita nu salajengna oge nu sanesna. Anu parantos subscribe simkuring ngahaturkeun rebun hunlak saketika bingahan atau mugi asing tiasa jantan rencang ngahibur kepala wargi sadayananya kanggo ibu-ibu bari masaknya segegerohna nya oge kanggo bapak-bapana bari nyantai nyikopai siapkeun cikopina atuh nya ngabaheulai ditepas disambungkeun kana speaker aktif ngageleger pala wargi sadayananya oge di padamelanana di tempat konveksi bari ngajait motong obrasna di tempat cukurna nya tempat cukur asgar di perjalanan bari nyupiran di pasar di pabrik di kantor pokona mah kadulu-dulu nu aya di lumur baraya nu aya di kota oge di pangumbaraan kumargi teu sakedik wargi-wargi urang nu aya di luar daerah bahkan di luar negeri sok mararanco dina pedaran dongeng Sunda Mang Yan teh janten rencang damelnya malikeun katineung ka mangsa kabaheulaan. Ulah hilap di like di komennya komen khususna dina dongeng ieu mah kumaha tah suantena gitu nah pecah deui atanapi henteu ku abdi tina type C kana jack audio deui gitu diuihkeun deui kumari kamari teh rada oper dina ehona. Sareng salah sawios bentuk apresiasi dina YouTube mah ulah di skip iklananya da bager pokona mah anu teu skip iklanna sami sareng nyawer ka Mang Yan teh agung pisan. Sakali dihatur nuhun kanu teu skip iklanna didoakeun ku abdi sing bagja sing seueur rezekina nya sing panjang yuswana sing sehat tuh kadanya. Tah simkuring mah dangadongengna sanes dina radio nu tangtosna aya sponsor aya iklan aya gaji ieu mah etang-etang ngamumule seni budaya basa Sunda khusus dina widang dongeng Sunda di zaman kiwari. Tah saumpamina hoyong apresiasi kanggo simkuring oge ka pengarang dongeng tiasa kana nomor dana ieu tong ageng-agengnya 2000 we etang-etang parkir wewes supados teu nyangkolong ting kana waktos hayu urang sami-sami ngalajengkeun ieu lalakon Dewi Sekar Taji bagian anu ka 32 mangga kaparayun sadayana wilujeng ngadangukeun prung
Pala wargi sadayana salerosna mantos ayahnya dongeng Dewi Sekar Taji teh ti pengarang namung aya request di pun bojona gitu, lain di pun bojo mung aya request di bojona gitu supados alur carita nate rada digentos ulah kitu cenah kitu nya matak di pengarangna digentos deui gitu alur carita nate sesuai request bojona urang teraskeun. Pok bae Dewi Sekar Taji teh kedaling lisan. Dangukeun Mang Sulaksana oge Aki Dewa. Ke dina waktu samingun kapayun, bewarakeun ka balarea upami di Kagubernuran Gunaloka teh bade aya pasanggiri ngadu jago. Tadi ku abdi tos dijentrekeun, saha sareng kumaha prak-prakanana. Keprak sadayana para punggawa kanggo ngajagi keamanan samangsa lumangsungna pasanggiri. Upami dina eta pasanggiri aya jalmi nu elmuna kalintang linuhung, abdi nyaliran bakal ngayunanana, uningakeun deui ka balarea, ieu pasanggiri teh teu wungkul ngandelkeun kaparigelan dina widang gerak sareng jurusna. Namung diwenangkeun oge nganggo ilmu pangawasana. Poh ajian atanapi gagaman, sumahuna mustika luhung nu sanesna. Upami teh mah aya anu kasoran, ulah janten tungtutan ku sabab geus kaungku ku aturan pasanggiri. Kumaha kahartos? Soca Dewi Sekar Taji teh rutret ka Raden Sulaksana katut ka Raksadewa. Kahartos pisan Den Sekar. Namung anu bade ngiringan kana pasanggiri teh kedah diwatas kitu. Poh bili bae seueur teuing. Walon Raden Sulaksana bari gasik tumanya ka Dewi Sekar Taji. Kanggo ngawates mah gampil, wartoskeun bae anu tiasa ngiringan kana pasanggiri sakedikna kedah ngagaduhan ilmu anu linuhung. Lintang ti eta kedah gaduh panguasa atanapi mustika anu aheng. Upami eta perkawis didamel syarat dina pasanggiri anu ngiringan kana pasanggiri paling ge welasan jalmi. Mangga bae gera baranten perkawis waktos nama abdi mah sejang ngiringan bae. Walon Dewi Sekar Taji ngantepkeun deui. Muhun Den Sekar. Kahartos pisan ku pun Mang. Perkawis waktos nama pun Mang bade badanten heula sareng si Aka Prabu. Ke upami tos cindak waktosna bade enggal bae diwartakeun ka Den Sekar. Pokna Raden Sulaksana ngajendrekeun. Nuhun Mang Sulaksana, ama Prabu oge enden sepuh, katut kasadayana nu araya di dieu, abdi bade seja amit bae. Bilih aya nanaon mah, abdi tangtos ngabujengan deui ka dieu. Saur Dewi Sekar Taji amitan kanu araya di dinya. Nuhun Nyai Anaki, ama teh geus kahutangan nyawa ku hidup. Omat, ayana naon mah kudu gancang ka dieu deui nya. Waler Prabu Jaya Kancana katawi seraraina marah mai. Kitu deui Ibu Nyai Sekar, sarua kahutangan budi ku hidup. Ibu teh ukur bisa tumarima sarta nganuhunkeun ka hidup. Lamun aya pangabutuh mah, betong asa-asa datang bae ka dieu nya. Saur Den Saripa sami ngebrehkeun kabingah manahna. Hatur nuhun ama Prabu oge enden sepuh. Ayeuna naon mah abdi ngabujengan deui ka dieu. Namung abdi teh bade nyuhunkeun widi, hoyong nyanak si Acek Sipa ka Giriwangsa. Teu kedah salempang, di ditu ge aya sarapan Hotman putrana Tuan Residen. Saur Dewi Sekar Taji haat hoyong nyanak Den Sipa ka Giriwangsa. Bral teh teuing Nyai, ama mah ka Cidabungahna. Mun bisa mah bangwarahkeun anak ama teh ulah bolostrong teuing. Saurana boga pangabisa mah bisa ngajaga diri meureunnan. Jug bae ka ditu bawa ngarahaya batu rongkohan. Waler Prabu Jaya Kancana masihan widi kaputrana. Den Sipa gasik nyampeurkeun ka Dewi Sekar Taji. Eke, kadituna kana naon Nyai Sekar? Kapan hidup teh temawa kareta kuda apanan? Saur Prabu Jaya Kancana deui gasik tumaros. Teu kedah janten emutan ama Prabu, cekap bae ku badarat.
Hayu ajak sipa, urang angkat ayeuna kene. Saur Dewi Skartaji bari gumujeng. Panangan Den Sipa dicepengan ku Dewi Skartaji bari teras amitan deui kanu araya didinya. Les jirim Dewi Skartaji sareng Den Sipa teh tos ngaleungit tidinya. Anu araya didinya ukur ngaremang kadu ngarasa helo ku pangawasana Dewi Skartaji. Pok bae Prabu Jaya Kancana ngalisan. Nyaan lain bantrak-bantrakeun pangarti si Nyai Sekar teh. Ngaluwihan ilmu para jawara linuhung. Indit jeung datang teh badis dedemit. Ngan sakolepat gus ngalungit. Bunga pisan kula teh. Uga tanggelan samangsa aya pakewuh. Ki Adi, kula derek nyieun hiji putusan anu kawilang penting. Ieu putusan teh sabenerna geus lila dirarancang. Geus beunang nitenan ti anggalna. Kula derek ngabenung Raden Padmakusuma jadi bupati di Cikadung. Anu jadi kasang tukang nama Raden Rohana salaku bupati di Cikadung depan geus waktuna pikeun pangsiun. Sabenerna mah aya deui perkara sejena. Anu jadi musabab Raden Rohana kudu gancang diganti. Tapi heukula teh moal warang ngaguar ayeuna. Engke bae satu tas Raden Padmakusuma jeneng bupati. Cik ibuna, kadiekeun tah kertas jeung pulpen kalamna. Plakat jeung cap kagubernuran sakalian. Kartos pisan Aka Prabu. Rai mah sejak ngiringan bae manawi. Walon Raden Sulaksana bari manggut. Den Saripah tos kadinya deui bari masrakeun kertas katut nu sejena ka carogena. Gutrut bae Prabu Jaya Kancana nyerat ngadamel serat kanggo Raden Padmakusuma sareng Raden Rohana. Dina eta surat netelakeun saminggu satu tas narima surat putusan ti Prabu Jaya Kancana. Raden Padmakusuma kudu gancang nepungan Prabu Jaya Kancana ka Santigi rek diistrenan jadi bupati di Cikadung. Pon kitu deui ka Raden Rohana kudu datang ka Santigi pikeun seren sumeren. Cacap ngadamel seratna teras bae Prabu Jaya Kancana teh kedaling lisan. Ki Adi, ayeuna keneh ieu surat teh anturkeun ka Raden Padmakusuma. Bejakeun ieu putusan kudu gancang dilaksanakeun kitu ku Raden Padmakusuma. Prabu Jaya Kancana masihkeun serat ka Raden Sulaksana. Unyuk semangga Aka Prabu. Ayeuna keneh abdi bade ngabujengan ka Giriwangsa. Walon Raden Sulaksana gasik nampi serat ti Prabu Jaya Kancana. Raksadewa, anjeun kudu init ka Cikadung bikeun ieu surat ka Raden Rohana. Bejakeun inyana kudu gancang nepungan kula ka Santigi. Saur Prabu Jaya Kancana deui bari masihkeun serat ka Raksadewa. Serat gasik ditarima ku Raksadewa bari ngawakca. Unyuk sumangga Kanjeng Gusti. Ayeuna keneh jisim abdi bade ngabujengan ka Cikadung. Meh bareng Raden Sulaksana katut Raksadewa jalengkar tidinya.
Gancangna carita dina wanci kalangkang satangtung Raden Sulaksana geus anjog ka bumina Raden Padma Kusuma. Satu taslih bagiakeun sarta dariuk dina kursi pok bae Raden Padma Kusuma teh ngawakca. Aturan Raden Anom, kumaha kayaan Kang Prabu? Nah rada sakinten kitu. Hapunten pun Kang sareng ibuna teh acan biasa ngalayat gasantigi. Sawios Kang Padma, abdi ge tiasa ngamaklum. Ngaja abdi ngabujengan ka dieu teh. Maksad teh kajurungan ku Aka Prabu. Supados langkung paos mah mangga bae ieu serat diuninga heula. Walon Raden Sulaksana bari masihkeun serat ka Raden Padma Kusuma. Serat gasik dicana ku Raden Padma Kusuma bari teras bae diilo eusina. Cacap mau seratna Raden Padma Kusuma teras bae ngawakca. Be tegugur teu angin atuh. Pun Kang kenging amanah nu kalintang luhungna ieu teh. Bet asa kagunturan madu kapurulukan menyan putih saur paribasana mah. Bingah sareng reueus pun Kang teh Raden Anom. Nampi amanah luhung ti Kang Prabu. Hatur nuhun Raden Anom. Pun Kang saenggalna bade nepangan ka Kang Prabu kasantigi. Sami-sami Kang Padma. Mata kitu ge tos janten milikna Kang Padma teh. Wilujeng nyangking kalungguhan anu enggal salaku bupati di Cikadung. Sakali deui wilujeng Kang Padma. Pokna Raden Sulaksana ngawilujengkeun ka Raden Padma Kusuma. Hatur nuhun Raden. Mugiapun Kang cing tiasa nyubadanan kana ieu pancen. Saur Raden Padma Kusuma katawis cari mas basan awahing kubinga. Telami den balebatos kadinya bari nanggeui baki sok cikopi sareng lalauhna digelarkeun dina meja. Mangga Raden Anom ditampi kadinya. Hapunten di dieu mah teh aya nu aneh geuningan. Saur den balebat bari teras calik sagedengeun carogena. Keke kamarana barudak. Rarasaan mah tadi teh kadenge galecok di pawon. Saur Raden Padma Kusuma tumaros perkawis putrana nyaeta Dewi Sekartaji. Nuju arah mengka pasawahan rek ngalatutut cenah. Teuing atuh tilonana ge ka Cidaro Cesna. Waler den balebat katawis gogodeg. Den ebat ditampi ku abdi. Cek Raden Sulaksana bari ngarongkong kana cangkir kopina. Mangga Raden Anom. Duh, sakali dihapunten di dieu mah mung sakieu buktosna geuningan. Waler den balebat tamada kata tamuna. Ih sakieu ge kirang kumaha den balebat. Tos kalintang euyeubna apanan. Pokna Raden Sulaksana ngarongkong deui kana lalawuhna. Raden Padma Kusuma teras bae nyarios ka garwana. Ibuna, kami teh rek nepikeun hiji perkara anu kacida pentingna. Mangga regepkeun bae cing imeut sangkan kaharti. Raden Padma Kusuma teras bae ngadugikeun eusi serat ti Prabu Jaya Kancana, wireh anjeunna tos dibenum janten bupati di Cikadung. Raden Padma Kusuma oge ngajentrekeun ka garwana kedah saenggalna nepangan Prabu Jaya Kancana kasantigi. Kitu tah ibuna, unina serati Kang Prabu Jaya Kancana teh. Saur Raden Padma Kusuma mungkas cariosanana. Ngadangu cariosan Raden Padma Kusuma, den balebat ngarangkul ka carogena awahing kubinga. Hatur nuhun Raden Anom. Tos ngadugikeun wartos anu kalintang luhungna. Sakali dihatur nuhun Raden Anom. Saur den balebat nganuhunkeun kana yasana Raden Sulaksana. Sami-sami den ebat. Abdi mah mung darma ngadugikeun pancen bae manawi. Walon Raden Sulaksana bari manggut. Heuleut sawatara waktu Raden Sulaksana amitan ka pribumi. Raden Padma Kusuma sareng den balebat ngajajab tatamuna dugi ka teras bumina.
Satu tas araya deui di lebet bumina, pok bae Raden Padmakusumah teh kedaling lisan. Ke, dina poe isukan urang ini teula karanca mekar. Urang nepungan Kang Pati, hade goreng oge urut tunungan urang apanan. Kudu aya basa kajinisna sakalian amitan. Nya ibu ge kalintang panujuna. Si Nyai jeung nu sejenna bawa bae karanca mekar itung-itung pakahulan. Waler Den Balebat ngaluyuan kana kahoyong carogena. Raden Padmakusumah sareng garwana teras bae aluprek ngawarangkong. Beja ngeunaan ayana pasanggiri di kagubernuran Gunaloka geus sumebar ka unggal wewengkon. Pon kitu deui ka wilayah kagubernuran sejenna sarua geus nerekab. Samalah mah para gubernur ti Sabdaloka, Madyaloka jeung Badraloka ngaririm surat ka Prabu Jaya Kancana. Hal ieu teh pikeun maheutkeun lamun eta beja teh bener ayana lain ngan saukur jijieunnan. Sabab beja anu katarima ku balarea netelakeun lamun anu bisa miluan kana eta pasanggiri keur para jawara linuhung geus tangtu pikeun para pangagung mah ieu perkara teh jadi paguneman. Lamun ditengetan mah pasanggiri anu diayakeun ku Prabu Jaya Kancana teh kawasmi boga maksud sejen nya eta ngumpulkeun para jawara linuhung pikeun makalangan dina pasanggiri. Kangaranan jalma teu kabeh miboga pikiran anu hade, aya oge anu nyangka teu pararugu ka Prabu Jaya Kancana. Sokomo Prabu Jaya Kancana teh sasatna mah keur nandangan ka sakit parna. Teu aneh loba jalma padurenyom madu dengkeun pasualan pasanggiri. Tapi pikeun para jawara katut para pupuhu paguron mah ngadenge eta beja teh kacida bungahna. Lantaran ku ayana pasanggiri ngadu jago di kagubernuran Gunaloka mangrupakeun hiji kasempetan anu kacida hadena. Sabab anu bakal ulu biung kana eta pasanggiri geus tangtu para jawara linuhung. Hal ieu teh jadi matak panasaran bisa mecak wosena ngalawan para jawara sejena. Pikeun sakumna para jawara miluan kana eta pasanggiri teh lain ngan saukur ngudag kana pangajena, tapi boga karep hayang nembongkeun aes nanjeurkeun pamwerna ka balarea. Mungguhing manusa miboga sifat hayang jadi pamujian deungeun, boga angkeuhan elmuna teh leuwih punjul tibatan batur. Kocapkeun kayaan di hiji lembur anu katelah lembur calingcing. Ieu lembur teh kaasup lembur singku rada anggang ka lembur sejena. Lembur calingcing kalingkung ku pasir anu pating rungkunuk, kakuriling ku kebon palawija anu meh satungtung deuleu. Ari lembur calingcing wawahan kademangan curug ceret,
asup ka Kabupatian Ranca Mekar sarta aya dina cangkingan kagubernuran Gunaloka. Pangsi lemur calingcing teh tepati gegek pon kitu deui imah-imahna ukur aya ulasan suhunan. Di lembur calingcing pisan jawara kahot zaman biharinya eta Jatnika teh ngadegeun paguron Kiara Jajar. Murid paguron Kiara Jajar teh kawilang loba lain wungkul urang lemur calingcing, loba oge urang lemur sejena nu ngahajagu guru sarta nyuprih ilmu di paguron Kiara Jajar. Kitu deui Nden Lastari inyana jadi muridna Jatnika di paguron Kiara Jajar. Basa Nden Lastari ngejati imahna lantaran narah dikawin ku Raden Cakra. Nden Lastari dibawa ku dulurna disumputkeun di lembur calingcing. Jejeg sabulan cicing di lembur calingcing, Nden Lastari teh kakarek apal lamun di dinya teh aya paguron silat. Sangeus bebeja kadulurna, Nden Lastari lahan nepungan kapupuhuna nyaeta Jatnika. Boga kareprek nyuprih ilmu di eta paguron. Tiwangkit harita pisan, Nden Lastari guguru silat ka Jatnika. Lintang ti diajar ilmu gerakna, Nden Lastari oge neuleuman ilmu kanuragan. Ilmu jero andalan Jatnika meh kabeh geus kacangking ku Nden Lastari. Ari pangawasa Jatnika anu linuhung teh nyaeta ilmu ismu gunting jeung ilmu tapak kiara. Teu aneh lamun Nden Lastari teh jadi murid kahijina paguron silat Kiara Jajar. Lintang ti calakan teh Nden Lastari oge kacida getemna samangsa diajar ilmuna. Ilmu ismu gunting katut pangawasa tapak kiara geus kacangking ku Nden Lastari. Minangka anu tacan sampurna teh nyaeta ilmu rugrug jagat, sabab Jatnika canibankeun sagemblengna ka Nden Lastari. Ari ilmu ismu gunting kacida bedana jeung ilmu semu gunting, kasakten ilmu semu gunting bakal tutungna waruga nalika katibanan ku eta pangawasa. Ceuk sakaol sawareh jalma anu muhit kana ilmu semu gunting leungeunna teh bakal panas lamun pepelakan tarajadian kana tatanen tayan walagri. Wallahu a'lam bisawab. Ari ilmu ismu gunting pangawasana lain matak tutung kana warugana, tapi matak remek kana tulang ajur bubuk moal bisa walagri deui. Tong beroning mah diteunggel, kakarik dibetri kudu boga ilmu ismu gunting geus tangtu bakal jadi matak. Leuwihna ti eta anu muhit kana ilmu ismu gunting taya pangaruhna kana kahirupan, boh kana pepelakan atawa kana tatanen, anger bae jadian teu jadi manawa kanu ngagemna. Mangsa puluhan tahun kalarung, elehna si wulung geni teh taya lian ditibanan ku pangawasana ismu gunting ku Jatnika. Ti harita pisan, suku si wulung geni teh jadi tanpa daksa nepikeun kadanget kiwari. Beja ngeunaan pasanggiring adu jago di kagubernuran Gunaloka teh geus nepi oge ka paguron Kiara Jajar. Salaku pupuh paguron Jatnika geus tangtu hayang milu ulu biung kana eta pasanggiri. Sokomo murid kahijina nyaeta Nden Lastari geus kawilang cukup elmuna pikeun ngayonan wosen para jawara liana. Pemirsa sadayana, waktosna parantos tenyekapan deui geuningannya. Beuki rame we ieu teh bakal papanggihnya para jawara teh. Pan ieu kapungkur kabogohna teh sagaranya Nden Lastari teh anu dikawin ku batur nepikeun ka kabur. Ari Nden Lastari mah apalna sagara teh tos maot gitu. Terus dirapanggihna dege da sagara geus rubah wujudnya, geus lain tangtungan baheula, geus kasep, geus gagah, geus jadi cawara aheng pokona mah. Ieu teh kumaha terus engke saha nu pangjagona bakal disangareupan ku Dewi Sekartaji. Tangke anu pangjagona teh moal salah deui pasti nya eta mah Beri Prima.
Kemana we atunya urang teh. Cag urang tuna dihanyuang siang, urang teuneun dihaneulem sieum paranti nyokot ninggalkeun, mangsa datang ka samber deui. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.